warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa ibdal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah jadi gaya tuh. Wa min ayati an khalaqa lakum min أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Langkung tipayun sumakal nang sesarengan disyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Anu alhamdulillah orang sadayana anu paratos dipasihan beribu-ribu kalimatan. Terutama nikmat umur panjang, nikmat sehat badan, oge nikmat iman sinaran Islam. Salawat sinaran salam mugi dilipat ka junjungan urang sadayana nyaeta habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge urang sadayana singkeng insya Allah makin jauh ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sadayana sim abdi muka tutunggusan anu ngabukti sangir budaya Sunda. Langkung tipayun sim abdi nada jembar pilih punten. Bahwa pilih aya janggal rasana ngaraheun kana manah para saderek sadayana atana pikiran pantos ka kupingna. Rehna sim abdi mah sanes ahlina. Sanes ahlina ieu kana nyaho lima sanes. Ieu mah sakadar maksakeun etang-etang kaul ngedalkeun ka pinen ati kanu kagungan salamatan akan api diselamatkeun. Salajengna si abdi ngedalkeun sawila sanes pijalanan adigu akan api ngaraos luhur tinu sanes mungkoe mutang si abdi manawi aya bahan katampi eusina tiasa kapetik kanggo kanu bade ngawitang laki rabi. Jagung tur padang anaking bagya sumping cikur jambung panguraan anaking para lain teh utut gunung ge urang sumangga geura gek caralik sok caralik urang itu nanya teh urang buka pintuan siapa pai-painya
Bojo pupu dining ati. Ieu panto geura enggal bukan atos kurang pajawa. Parantos disakeun ku hukum. Nyicingan perintah agama nyumpanan kaislaman disaksi di kaum. Urang nikah parantosa tirup kumpul sauyunan anu resmi antrup ka sugamaan. Tanah gereja teh hoyong di pamuka pato, pato. Sekolah nyanyinya ya di papanahan. Gitu lah, jasa nyawa syaratna sok. Gelanya nih kos pengusul syarat sok tim tengah ya. Pas kayaknya kayak itu. Masih laminya, Yuk terus kalur, si kalur, mutu lacak balawan nyambung ke badan tinggal di aki di wajah titiknya tini aki ngawaris kebudayaan seni Sunda sawer asli Bapak RT ayat apa kana seni Sunda sawer asli nada agung cukup rumah dan jembar kasunami biaya kelepatan Bapak Ibu biaya wiraya nasi mandi bade dewe anu pangantenan ibu hajat nyanggakeun rugi ditampi bade ditampi mah biraku nyawer ganjalan kudu ditampi ganjal itu nyawer teh enggak ya orang ngajukeun kalau sabarnya sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alil athhar ala Bismillah damel wiwitan mugi Gusti nang tayungan neng harita sarenjang amar anu rendengan mugi keselamatan amin kade nabi doa selamat ke pangantenan ulaya kakirangan
sing tiasa sasarean sangkan jadi kasenangan sing senang laki rabina nu diuruk pampayuna nyaeta bade istina masing dugi katina hartikeun kuning ayeuna lebetan kana manana manawi aya gunana nu dipamri manfaatna lahir batin neng masih prihatin ayeuna yang mimpin kaceroge masih digin digin neng kumaula karakara bisiraka menang bala kudu bisa silih bela jeung caroge ulangan pelesir bae mending oge boga gawe ngarapi unggal poe repe-repe masai marona tangga tumanina tapi lamun loba salah neng rika laki rabi muagena disite gena karaka prabae wakda balaka lamun neraka goreng sangka berbawa suka-suka suka-suka piayana neng atos laksana ngajodoh anu sampurna ngai bisa salamina sareng dulur neng kudu bisa akuran kau kalambur sangkan jadi buah catur mun catur sing sarbuku ulangan kasaur nafsuna ulah takabur hirup resep loba batur sareng batur kudu jujur layat rejeng nusa kasur runtut raut salalambur nagarage subur mamur sawiuna mukaya tamu payuna tapi ulah timburuan neng rika bobili silih banduan ngabanduan kacaroge ulah ngampas ya bae tinggal atuh gerahade megege tunggal poe saban poe ulah lali titik-titik suci hati tembongkeun sing bear budi cirinya kasalaki laki mun sok nyandung oma pula wakapundung komo lamun bari bingung neng rika kena tersinana baru ngabarundang terangan asal cukup sanang pangan sinalilir ku serangan sangkan panggih kesenangan senangkeun kuning ayeuna pikiran di dada serang teguh montang ke pangeran supaya menang ganjaran sayang saya bohongnya ganjaran terima suci gal atuh gerak tampi ayeuna neng aiji saka peri saka nyari jeung salaki moneng serejeki toba ulah sakumaki masing tumut kasalaki tumutkeun kuning ayeuna atos laksana datang jodohna teh panglas lugina dunia akhirat Gusti maparinang rahmat kana waktu
kayak pohon namanya tukang 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 sawit supaya aku pikir hujan wagi orang sadaya jang aman sakitu mika dedena baru ngadina manana do jantan ibu Rama ngiring doa orang agaduhan garwa istrina lamun satia jang amar hiji bae tengah dua hijinya ngadua gadu istrina mal beres salamina pakucrut rumah tangga namun tercocok dengan agama era atuh ku tetangga sapa poe ngan pasea ku istri dipikangewa ku tetangga jangan amalilewa gitu ge lamun teu cocok jeung agama itu teh moal lamun boga banda jang aman sing kuat nan gogoda bisi kagoda kuranda pikir ngajar dada pikir orang sing waspada supaya tengah sula mun pikir midua kibat jadi pasea betul apa betul pasea aja apa majikan nafsu setan barang asa tengah jadi keuntungan tetap dina kerugian rugi lamun ngumbar nafsu pangajak nu palsu ngaranji ngajadi asu nu tangtu badan kalangsu ngalangsu bangang sorangan osok lek ririungan mimitina heureuyan dina tempat pamainan main kartu main dadu eleh menang kacantangku mun menang udur surutu jang amar mun eleh ngobrol sapatu ngobrol dalam kawalan harta dijualan di maut-mautan labor hancur bebeakan beak duit di pikiran eleh main kawalan tapi kepanasaran nafsu menang ditan itu pemainnya sok penasaran ya itu tukang main kadang sok sih gue nggak ngabeknya ditahan kata dipikir terus-terusan datang nafsu penasaran setan iblis ngadeketan setan nu mawa jarambah nu mawa kana saraka dipake kana unta disorang nafsu rujana tepan-tepan terencangan cicing dina pelacuran teringat ka pamajikan terdireret duit metel dina dompet tapi mere kekeret ku tarik napelet kapelet ku pamakena pabarit pikiranana teu kerasa ku dirina diumbar bae nafsuna mempro-mapro daya anu dirarung
Miboga rasa digung tungtungna jang amar itu jang bingung. Itu itu main tehnya. Dada teh ngapatra ibu matanga lacut nafsu. Ulah main lajur ngadumun benernya ka ibu. Du Gusti nu langkung hemat mugi sadaya sing iman nyana tepan kaislaman mugi maut mawa iman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu sekalian wajib bade syukuran. Ibu-ibu sekalian, ibu wajib bade syukuran. Mana nyaur kang saweran, mangga geratan teat, mangga gerak aur ibu nyawer parantos abdi bade wawartos. Ibu nyawer parantos abdi bade wawartos. Ibu gerasnya berdekat ayah berdekat ibu aja pulang capek geras siapkan amplop bohong ya tanah yang beri ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.